meresan heula kamar sate acan bobo. Muhun teman-teman pami henteu dikeprikan heula teh sok ngeres. Pami bararesih mah bobo ge enakeun teman-teman. Hilap ieu teh urang susun deui bantal sareng gulingna. Urang rapikeun oge boneka sareng simbutna nya teman-teman. Kaleresan oge tadi teh henteu purun titilep teman-teman. Tah ayeuna we urang lajengkeun titilep. Neng Zahra mah tingali da anteng we kana TV. Seueur oge teman-teman anu komen kamari teh handapan cenah teteh tipina. Karunya cenah tanggah cenah ningalina. Abi teh mangmang teman-temannya bade di handapan tipina teh soalna teu aya palangkaina. Sareng pami di handapan da pasina oge dicook ku Neng Zahra. Atuh Neng Zahra teh da sok ngalaun teman-teman. Sok bager geuning. Tah di dieu oge bade sasapu Neng Zahrana dipiwarang ka kamar heula sakedap. Tapi sasapuna henteu dugikeun kaluar nya teman-teman pamali tos we simpen heula di juru. Tuh geuningan tos beres tos rapi teman-temannya titilep oge atos. Tah urang lajengkeun we teman-temannya kaluar soalna tadi teh tos hujan ieu teh rada baraseuh. Bade dielapan we heula sakieu teman-temannya da enjing oge dielapan deui.